terakhir acara MOS, kabeh siswa diarahkeun asup ka kelasna masing-masing. Kanggo dibere pangarahan jang poe salanjutna. Di jero kelas teh geus loba murid nu sibuk jeung pagaweana masing-masing. Kitu oge Farel jeung babaturanna nu keur sibuk di tukangan kelas. Piraku tinggi mana mah harga gak panas atuh. Ya atuh inung. Kayak gitu. Bisa. Ini jeung atuh bukuna harudang yeuh. Alhamdulillah beres oge ya, Mos. Emang mosna naon? Eta terus dipake main komputer. Oh. Gandeng atuh Neng. Isukna maranehna teh geus resmi jadi siswa SMA jeung make seragam putih abu-abu. Aduh. Sorry, sakit ya. Tuh kasihan banget. Sar, mati yuk. Mau apa? Tumben ke kantin lagi bawa makan. Beli jajanan cinta. Mantap koda karek manginum bubur. Kayak aku berpindah baik kan masih ayo. Lucu garing. Anak kampung ngapain di sini? Emangnya punya duit buat jajan? Terus kan, kayak mau kelas minum punya aku aja banyak gak? Allah gitu liat hulu ini di sini. Udah Ran, yang kayak gitu mah sudah dengerin karena nanti orang kaya sok sombong. Mending kalau curhatan aku yang cuekin ke si Eta. Emang penampilan aku teh norak gitu San? Norak culun kampungan goreng deh. Bener tuh baru dah. Bukan biasa ada Balik sekolah, Rani buru-buru keluar kelas. Rani mau pulang bareng gak? Gak usah, gak apa-apa, usah sendiri makasih. Mas, nawan say mas. Jangan culun gitu ih. Ayo ah. Sabaraha bulan kemudian, Rani keur piket di kelas. Ampuran Rani urang aja. Agam, mana sih ada tadi serabukeun. Kan urang geus menta ampuran, malah jadi ngegas. Naon yuk, Rani baku aing. Weh, mas, lagi mau ngasih Rani. Ayo ah, ayo. Isukna Rani datang isuk keneh. Telila Sarah oge datang ke kelas. Waalaikumsalam. Sarah, nah mana kalau lagi di dia? Nani, sekarang kamu gak usah deket-deket aku lagi. Tapi, kunaon Sarah? Kurang capek lah deket-deket jeung mana teh. Urang jadi ada masalah. Urangnya jadi keluar dibully ke pemain lain. Wah, enak urang mau udah jadi sahabat maneh. Barudak hampurannya kelasna jadi dipindahkeun. Ayeuna urang asup ka bab hiji carpon. Aya masih kena inget carpon teh naon? Masuk Dimas? Udah Bu, Rani aja gak apa-apa. Mana nanaonan sih make ngelan sagala kasih kampung. Lain gitu rel dah emang si Rani teh ulang ngacungna. Ti kamari mane asa ngabelaan wae di kampung curiga we urang. Curiga naon? Mane bogonya kasih kampung. Bogo? Nah, henteu lah. Balik sekolah, teu saperti biasana, Sarah jadi embung balik jeung Rani. Suasana antara Rani jeung Sarah ge jadi Nah, beda. sih di jangan deket-deket awas. Ayo, anterin aku pulang ya. Ya aku gak bisa jemput nih, aku takut pulang sendirian. Ya kurang. Ya aku jalan sama. Bisa. Loh, kenapa?
kamari mana balik ke si Farel ha? Awas wae nya mun maneh katingali balik deh jeung si Farel bakal leuwih si ieu. Kuy. Rani kenapa? Ibu sih nggak kabar. Udah aku anterin pulang ya. Udah ayo. Poe-poe salanjutna, Farel masih terus ngadeketan Rani. Tapi Farel teh teu bener-bener bogoh ka Rani. Farel ngalakukeun eta ame Vinka teu ngadeketan deui manehna. Sedangkan Dimas bener-bener bogoh ka Rani. Aduh, naon sih megara bakal ka urang, mana papar ka urang ah. Kampung, dengenya moal mungkin urang bogoh ka jelema cupu, culun, kampungan jika maneh. Jadi maneh tong sok GR. Tapi Rel, Kamari urang ngadeketan maneh kan saukur mamana si Vinka unggul si Vinka teu ngadeketan urang deui, maneh tong sok baper lah. Matakna jadi awewe teh tong sok geran. Jadi maneh kudu ngaca. Maneh teh keterlaluan ya foto. Sanggeus kajadian eta, Rani teh teu asup sakola geus hampir saminggu. Manehna eueuh kabar. Farel jadi ngarasa bersalah lantaran manehna geus terlalu keras ka Rani basa eta. Farel oge ayeuna jadi bogoh beneran ka Rani. udah lama ya kita nggak ketemu. Kamu kemana aja sih? Asik lu, yang gue ada lah, gak usah tahu lah. Ya udah sih biasa aja, nggak usah bakal gue. Oh iya ini minum buat kamu. Enggak, makasih. Urang we da urang macet kan. Oh iya ngomong sih kamu kemana sih? Namanya tuh Rani bukan si kampung, udah seminggu gak masuk. Ya udah sih sama aja. Mana dia? Meninggal meren. Siang ngomong teh ka mana wae. Si Rani ka mana sih? Teuing mau kabar naon urang oge hampir tak aktif. Mana apa kan di mana? Cik atuh gara nyaho teh kuaha gara komen. Ih, geuleuh ya dong, geus lah kayak urang kirim. Dek, antar orang yuk. Kemana? Si Rani khawatir orang. Tuh memang khawatir. Ayo lah. Kaduana langsung ka imah Rani. Satepina di ditu, imah Rani teh sepi kawas kuburan. Disamper teh teu aya nu kaluar. Assalamualaikum, Rani. Sanggeus rada lila di ditu, kaduana balik lantaran Rani teh emang eueuh di imah. Siga nama di imah si Rani sepikir ku Korel. Satu lagi. Ayo. Satu minggu kemudian, Rani asup deui ka sakola. Tapi penampilanna kali ieu bener-bener berubah. Rani, Vinka. Nanaonan maneh kayak juga kayak capar. Kamana wae maneh? Nanaonan datang-datang juga kieu. Gaya juga kieu, rek nyaingan urang ha? Oh, jadi maneh merasa tersaingi jeung penampilan urang. Jaga ya omongan maneh. Geus ah, awas lah kita kelas. Wow, siapa ini? Nah, si Mane. Rani ka mana wae? Kemana? Nah, mana jadi keuran aya naon? Nah, kamu yang bertanya, ini. Poe-poe salanjutna, Rani sikepna beuki aneh. Teu jiga baheula anu biasana cicingeun, sopan, tara loba tingkah. Ayeuna Rani bener-bener berubah. Rani sok nyieun masalah ti eta sakola. Sarah, Farel bisa ikut ibu sebentar? Ada apa ya, Bu? Udah ikut ibu dulu aja, yuk. Kalian tahu Rani kenapa? Ibu jadi ngerasa asing, karena Rani.
bibi oge Bu. Kita nggak tahu Bu, Rani benar-benar berubah. Ibu teh lieur, ayeuna teh si Rani nya dua masalah. Cik, ibu teh minta tolong kalian. Bah deui si Rani juga baheula. Mohon Bu. Jika kieu teh lantaran rek sabar ka Farel. Naonna dari dekatan si Farel masih Farel Bogor. Ai kampungan salah, ai kieu salah, ai mana hayang naon terasa urang di dieu. Baheula mana dicak urang, mana orang bisa dicak mana balik. Nah enggak, sorry aja gue emang anak sultan bebas cuy. Ah, lu mah capar masa anak kamu gini bisa berubah drastis, impossible. Apa sih? Rani jeung Vinka dibawa ke BPBK. Di dinya teh Rani ditanya jeung diinterogasi ku guru BPBK. Barudak, ibu rek mere nyamuk, mun ayeuna Rani geus DO ti sakola lantaran manehna aya masalah tadi. Ya benar Bu, jadi sekarang si Rani geus aya di sakola ieu. Rani naon dia konkuran. Padahal orang lagi ngebet si Eta, nah beti DO, gagal emang gagal. Orang tuh nyangkanya si Rani bakal menang si Dio. Ayeuna mah urang doakeun terbaik ke Rani. Semoga ieu jadi pelajaran ke Rani jeung manehna. Sangkan urang teu kudu jadi orang lain keur sakadar dihormatan. Ti urang cinta ka diri sorangan ge, orang lain bakal cinta ka urang. No matter where you are, where you from, your skin color, your gender identity, just pick yourself. Find your name and find yourself. Tidinya kabeh murid jadi dapat pelajaran ti saorang Rani. Kabeh murid sedih geus kahilangan baturan anu bager. Kabeh jadi paham bahwa urang kudu ngahormatan orang lain tanpa ngabedakeun nanaonna. Murid-murid ge jadi paham bahwa urang kudu bisa mencintai diri urang sorangan. Jeung bahwasana orang jahat nyaeta lahir ti orang baik nu dihianatkeun. Ari dia sian mbak bukain. Wes santuy Mak. Naon sih? Dua, tiga. Sar, kakak ini yuk. Mau apa tuh Ben? Biasa magek. Rani, pian kak. Orang mana gaya juga kieu capar. Sini wae di lapangan. PNS. Wes. Pegawai negeri. Dadah. Iya.